Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 14. Wal maqalatu salasuna maqalah katilupuluh eta an Abi Zakaria katampiti Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad rahmatullahi alaihi amin. Tarku dunia rininggalkeun dunia kulihat tegas bisa kabehna itu dunia. Eta akhdul akhirati nyokotna akhirat kulihat tegas sakabehna itu akhirat. Karena huma karena sanya dunia jeung akhirat eta kadorotaini sapertikeun maru dua marunya paman mangkasing sajalma tarokanu ninggalkeun si manah kana itu dunia aya dunia tegasna dunia khoda maka nyokot si iman hakana itu akhirat il akhirat tegasna akhirat kulihat tegas sakabehna itu akhirat aya paman mangkasing sajalma arodono ngabalieur si iman ti ani dunya tina dunya bil kulliyati kalawan sakabehna ahaba maka mereka cinta si iman di al akhirat ka akhirat uban kalau mereka cinta kasiron anu loba maksudna mah sing sajalma anu ngalepaskeun kana dunya sakabehna maka eta jalma kaya nyokot kana urusan akhirat sakabehna. Jalma anu ninggalkeun kana dunya maka eta jalma teh nyokot kana akhirat, milih kana akhirat. Jalma anu ngabalieur dina urusan dunya sakabehna maka eta yakin jalma teh mika cinta kana akhirat kalayan mika cinta nu sabenerna. Waman sing sajalma akhodan nyokot si iman teh kana itu dunya. Ai dunya tegasna dunya kulihat tegasna sakabehna itu dunya. Taroka maka ninggalkeun si iman kana itu dunya kana itu akhirat. Ai akhirat tegasna itu akhirat kulihat tegasna sakabehna itu akhirat. Ai paman tegasna sajalma jalma ahaba mika cinta si iman. Adunya kana dunya bil kuliyati kalawan sakabehna. Arodo maka malengo si iman anil akhirat dina akhirat. Bil kuliyati dina sakabehna fa akhduha mangkari nyokotna itu dunya eta pitar ki dina tinggalna itu dunya ay pahubul akhirati fa akhduha manya ari nyokotna itu akhirat eta pitar ki ha dina ninggalkeunna itu akhirat itu ninggalkeun itu dunya. Mana di ayat pahubul akhirati maka ari mika resepna akhirat eta sababul irodi jadi sebab ngabalieur adi dunya tina dunya wa tarku hasareng ari ninggalkeun itu akhirat fi afliha dina nyokotna itu dunya aya wabug dunya sareng ari mika ijirna kana itu dunya benduna kana dunya bisa bihubil akhirat kusabab cinta nak kana itu akhirat dibalik kata watar kuasa dan ari ninggal kana itu dunia bi akhiri hadina nyokot da akhirat aya wa bugdul dunya tegasna ari mika benduna dunia bisa babi hubil akhirat ku sabab cinta nak akhirat. Jadi artinya kieu cinta urang ka akhirat ngajadikeun sebab ngalupaskeun kana dunia. Teresepna urang ka akhirat jadi sebab urang cinta na akhirat. Teresepna urang kana urusan dunya ngajadikeun sebab urang cinta na ka akhirat. Intina mah eta. Sakali deui Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad ngadawukeun, ninggalkeun dunya sakabehna maka eta teh akur jeung nyokot kana akhirat sakabehna. Nyokot ayeuna sabalikna nyokot kana urusan dunya sakabehna berarti urang teh geus ngalupaskeun akhirat sakabehna. Cinta kana akhirat ngajadikeun sebab ngalupaskeun kana dunya. Teresep kana dunya ngajadikeun sebab cinta ka akhirat. Kitu teh. Ngajadikeun sebab cinta ka akhirat. Ieu jadi gambaran urang sadayana. Intina kumaha? Tembongkeun rasa cinta urang ka akhirat, rasa cinta ka Allah ku ngajadikeun dunia lain jadi tujuan keur pikeun urang sadayana. Intina mah eta. Intina sapertikeun kitu. Wal maqalatul hadiyatu salasuna ari maqalah ka 31.
an Ibrahim bin Adham katampiti Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala amin annahu sanyana Ibrahim bin Adham kila ditaroskeun lahu ka Ibrahim bin Adham bima kunaon wajadta manggihan anjeun ajuda kana juhud bi ayyi syai'in tegasna kunaon bae perkara ahbabta anu mika cinta anjeun tar karo hati dunia kana ninggalkeun kasenangan dunia tolaban karana nyupli lirohatil akhirati pikeun nyupli kasenangan akhirat. Nah, ieu ditaroskeun Ibrahim bin Adham teh. Kunaon di anjeun aya betpangna manggi kana urusan juhud bisa nepi kana urusan juhud ninggalkeun kana kasenangan dunia nyupli ayeuna kasenangan akhirat. Ditaros sapertikeun kitu Ibrahim bin Adham teh. Ruwiyah diriwayatkeun naon anahu sanyana Ibrahim bin Adham eta kana kabuktosan Ibrahim eta sultanan jadi raja asalna rajanya di baladihi di negarana itu Ibrahim. Pataroka maka ninggalkeun Ibrahim ti as-sultanata kana karajaanana wazdada jeung nya Ibrahim teh fil ibadati dina ibadah pimakata di Mekah wa ghairiha sareng sekalian ti Mekah. Tinggalkeun we eta kerajaanna jeung bener-bener dina urusan ibadah Ibrahim bin Adham teh. Wa fi risalati sareng dina kitab Risalatul Qusairiyah waritu Ibrahim bin Adham eta Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur nami asli namanya min Quri Tibalhin ti kampung Kuro Tibalhin karena kabuktosan Ibrahim teh eta min abnail muluk tina pirang-pirang anak raja pawroja maka kaluar itu Ibrahim teh yauma dina hiji poe mutasidan barina rek moro. Nah hari Ibrahim bin Adham kan tina sapalina putra raja. Dina hiji waktu Ibrahim teh rek moro pasaro maka nguber tanya sa'labahu itu Ibrahim sa'laban kana careuh moro we nya diuber ta si careuh teh aw arnaban atawa kelinci bahwa bari itu Ibrahim eta pitolabihi dina neangan itu sa'lab jeung nya arniban pas kerneangan eta pahatapa maka datang bi ka itu Ibrahim sahatipun hati kapan hari rek moro teh neangan mencek nya neangan careuh neangan kelinci pas papanggi begitu rek dibesar ka panahna teh aya nu ngobrol kana ya Ibrahim he Ibrahim ya Ibrahim he Ibrahim alihada nah karana ieu khuliq tak diciptakeun anjeun ambi hada atawa kalawan ieu sabab ieu umir tak diparentah anjeun. Nah begitu kerek manah teh euy aya sora ngobrol sapertikeun kitu ya ari maneh teh euy diciptakeun teh keur kikieuhan ari maneh teh euy diparentahkeun keur kikieuhan cek hati teh sora nu eueuh jirim leuwas tah Ibrahim bin Adham teh cuma hati patuluy datang itu hati teh ka itu Ibrahim aidon deui geus tepati dipalire ku Ibrahim teh min korbusin tina pelengkungan min korbusi sirojihi astagfirullah tina pelengkungan selakudana itu Ibrahim. Nah begitulah sahadi eta karep teuing urangnya kitu cek Ibrahim bin Adham teh teu peduli Ibrahim bin Adham teh begitu rek manah deui eta tina handapun selakuda pelengkungan selakuda ngobrol wallahi demi Allah malihada lain karena ieu lain pikeun ieu hulikta diciptakeun anjeun teh wala bihada sareng lain kana nu siga kikieuan ta umur tadi parentah anjeun teh lain keur kikieuan maneh teh nya Ibrahim ulah kigituan cenah urangnya Ibrahim leuwas tadi dahanapun bujurna eta nu ngobrol teh mana jala tuluy turun Ibrahim teh anda batihi tina kudana Ibrahim wasodapat tuluy benernya tuluy ngabujeng itu Ibrahim di roian ka tukang ngangon di abihi milik bapana itu Ibrahim pak khoda maka nyokot itu Ibrahim teh
jubatan kana jubahna, jubah rajanya, liroi pikeun anu ngangon min saupin tina bulu, wala bisa sareng makekeun Ibrahim kana itu jubah, wa atau sareng mikeun teh Ibrahim teh kana itu jubah, ka itu roi, parosahu kana kudana itu Ibrahim. Wa sareng kana perkara mau eta tetep serta itu Ibrahim. Summa innahu tulisanya Ibrahim eta dakhala asup itu Ibrahim teh albadiyata ka gunung. Summa dakhala tuli asup Ibrahim makata ka Mekah. Jadi intina kieu. Begitu ngadenge tadi handapun selana Ibrahim eta kudana Nabi Ibrahim, langsung eta Nabi Ibrahim masrahkeun ka tukang ngangon sagala rupana. Tukang ngangon domba, tukang ngangon sasatuan nu bapana. Fa akhoda jubatan tuluy teh Nabi Ibrahim teh ngudar kana jubahna dibikeun ka tukang ngangon. Tuluy makekeun ka tukang ngangon teh eta jubah mikeun sakabehna jeung kuda-kudana. Eta Ibrahim bin Adham kanu jadi tukang ngangon bapakna. Oh, tuluy ini kayak di gunung muntasan gunung rek asup ka kota Mekah eta Ibrahim bin Adham. Wa sahabat sareng ngabarengan Ibrahim bin Adham teh bihadi itu Mekah. Sufyan Tsauri ka Imam Sufyan Tsauri wal Fudail bin Iyad sareng ka Fudail bin Iyad. Wa dakhala sareng lebet Ibrahim teh asama ka negara Syam. Wa mata jeung maut itu Ibrahim bihadi itu Syam. Wakana sareng kabukrosan Ibrahim eta yaqulu sok tuang Ibrahim teh min amali yadihi tina padamelan pandanganna itu Ibrahim. Misal hisodi sapertikeun panen wahib deul basatina sareng sok ngurus kana pirang-pirang kebon wa ghara dalika sareng saliyana itu madkur intaha beres ieu kawan. Jadi kitu tah tina asalna kasenangan nu luar biasa nepi kawantun Ibrahim ngalupaskeun sagala rupana di dinya nyarengan ka Imam Sufyan Tsauri jeung Fudail bin Iyad lebet ka kota Syam tuluy maot di kota Syam. Kunu luar biasana Nabi Ibrahim bin Adham sok barang tuang tina ladang kasabna buburuh mun ceuk urang nya. Buburuh nu biasana sagala tutunjuk aya mah buburuh. Idinya barang tuangna teh ladangna. Kala ngadawuh itu Ibrahim teh aya sayyiduna tegasna panutan urang sadayana Ibrahim. Bisalah sati asya aku tilu pirang-pirang perkara. Meunangna sifat juhud teh ku tilu pirang-pirang perkara. Roa itu ningali kuring al-kubro kana kuburan muhisan. Anu pika keueungeun aya kotian tegasna ma anu megatkeun lil qulubi kana pirang-pirang hate. Tah jadi pangna ayeuna nepina kana darajat ayeuna juhud Ibrahim bin Adham sok ningali urusan kuburan nyaeta alam anu kacida mengerikan meureunnya nya. Anu kacida pika keueungeun eueuh di mana Kotian qulub nu megatkeun kana hate an mahbubatihi tina anu dipikar sepna ku itu Ibrahim. Jadi we anu dipikar sep teh kaya pegat ku ningali ku ngemut ayeuna urusan kuburan. Duh, urang we kumaha di alam kubur kitu mikirna teh terus. Jadi nu sajen teh eueuh teu kapikir. Walesa balina teu aya maisal eta tetep sarta kula teh naon mu'nisun anu ngaludeungkeun. Aiman tegasna jalma yuskinu anu nangtramkeun si iman qalbi kana hate kami kana hate abdi. Jadi ningali kana urusan kuburan pikakeun jeung urang rumasa cenah. Teu ngabogaan anu matak ngaludeungkeun. Tegasna teu ngabogaan jalma nu matak nangtramkeun kana hate. Ruas kana urusan kuburan. Ya al-qabru awwalu manazilil mu'min. Fa inna jaba ba'dahu aysaru minhu. Ilam yanju pamabadahu asyadu minhu. Jadi kuburan teh awalna tempat kerpikeun jalma nu iman. Mun salamet di alam kubur, urusan saanggeus dikubur bakal leuwih gampang. Lamun teu salamet di alam kubur, urusan sabada kubur bakal leuwih ribet tinimbang samemeh kubur. Waro itu sareng ningali kuring teh torikon kana jalan tawilan anu panjang.
musafatan kadegesna perjalanan baidan anu jauh, masafatannya baidatan anu jauh fil akhirati di akhirat. Walaysa barin teu aya mai eta tetep sarta kuring non zadun bekal. Ya inu ni anu nulungan itu zad ni ka kuring ala tilkal masafati kana itu perjalanan. Nu kadua, nu mata kuring menang pangkat juhud mah ningali kuring teh kana perjalanan ke akhirat teh jauh nu luar biasa. Sedengkeun kuring teu ngabogaan bekal. Jadi kuring rek nyibukeun neangan bekal ke akhirat tibatan neangan bekal di alam dunia gitu dah. Tuh nya. Waro ayatu sareng ningali kuring al-jabaro ka sifat jabar. Aya alladzi tegasna dat Allahnya yak haru anu sok maksa itulah di teh al ibadah ka hambana ala kullima kana saban-saban perkara aroda nu ngersakeun itulah di kana itu mah qodian kana anu bakal kahukuman walaysa barin teu aya li ka kuring naon hujatun hujah. Aya mah tegasna perkara ya dulu nudukeun itu mah ala sihati dakwah kana sahna pengakuan kuring dakwaya gitu ya. Jadi kuring teh ningali da kadat Allah nu maha perkasa sebagai hakim meureunnya nu ngahukuman, sedangkan kuring teu ngabogaan alasan keur pikeun ngabela diri hareupeun dat Allah. Hareupeun teu boga alasan keur ngabela diri atau ngabogaan hujah di hareupeun dat Allah. Kerpikeun nuduhkeun bahwa pengakuan kuring teh bener. Mata ku kiduna kuring neangan karidoan nu jadi dat Allah. Mun neangan karidoan Allah tini mang kuring ayeuna neangan karidoan makhluk sabab Allah nu bakal hukuman ka kuring. Saur Ibrahim bin Adham kitu mata nganepikeun kana sifat juhudna Ibrahim bin Adham. Mudah-mudahan be urang kabarokah. Mudah-mudahan urang kasafaatan ku jalma-jalma anu soleh sehingga urang sadana dipaparinan kasenangan dunia sinareng akhirat, dipaparinan rahmat jeung magfirah di dunia sinareng akhirat. Wallahu a'lam bishawab.